Caritana kuring balik peuting ti imah awewe. Anu didatangan teh nyaeta awewe kabogohna babaturan kuring anu ngaranna Surya. Kuring jeung si Surya mah geus teu asa-asa deui. Bisa disebut babaturan deket anu geus sahate. Tepikeun apel kakak bogoh oge masih kene sok silih anteur. Lamun teu kuring nu dianteur, pasti si Surya nu dianteur. Siga kajadian peuting eta. Antara kuring jeung si Surya mah geus tara aya rusiah deui. Kuring duaan geus pada saling kanyahokeun. Sajabati gitu, kuring duaan sok saling endongan. Kadang kuring sare di imah si Surya, atawa sabalikna si Surya nu sare di imah kuring. Hari tamah balik nganter apel ti kabogoh si Surya peuting-peuting. Jam 11 karek baralik. Da sigan wae kahayang si Surya mah teu balik. Mun teu dipaksa kudu balik ku kuring mah. Pokok kahiji mun teu balik ngaragangan ka kolotna. Jeung deui pan masih keneh bobogohan, can jadi pamajikan. Jadi wayahna we lamun panggih teh masih keneh di batasan ku waktu. Sur, asa can kajadian euy nu geus maot hudang deui ti kuburannya. Jadi ente teh hayang didatangan ku nu geus maot, hayang dijungjurigan gitu. Lain kitu. Kumaha gitu? Lain tapi sok araraneh ngabandungan sabagian jelema nu sieun ka kuburan. Model maneh we kitu, Sur. Kunaon sih meni sieun namun dibawa ngaliwat ka kuburan teh? Tong sompral ayeuna naon teh. Gurang ayeuna balik teh. Bakal ngaliwat ka kuburan apanan? Bae atuh, sugar we panggih jeung jurig. Jurigna teh awewe geulis teh ya. Oh. Maneh mah diingetan teh kalah ka ngacapruk kitu. Geus tong ngomong kitu patut wae lah. Soalnya sakedeung deui urang ngaliwat ke tempat nu paroek ieu teh. Pas pisan rek ngaliwatan ke Astana Gede, katingali dihareupeun aya nu leumpang nuru ka palebah kuring anu sarua keur leumpang. Eta jalma katingalina leumpangna siga rurusuhan. Bangun aya nu rek didatangan. Pas pisan hareupeun kuring duaan, eta nu leumpang teh ngarandeg leumpangna. Beri terus manehna ngomong ka kuring.
Geus dimarana Jang. Cing lah sugan boga udud ka dieu. Lamun aya kuring minta sabatang. Oh iya Pak, wangsul ti bumi rarencangan. Oh kitu nya. Mana aya keneh ududna. Eta jelema megat ka kuring duaan, bari jeung menta rokok sagala. Lantaran rokok masih kena aya, nya ku kuring oge dibere we sabatang. Eta jalma teu jelas katingali beungeutna ku kuring. Lantaran pas keur ngobrol teh baluar balieur wae, siga nu embung katingali beungeutna. Sanggeus dibere rokok ku kuring, eta jalma teh langsung indit deui. Leumpang ninggalkeun kuring duaan jeung si Surya. Sakedapan kuring duaan cingkara cewis ngomongkeun kana polahna eta jalma anu rada aneh. Geus kitu kuring ngareret deui ka palebah leumpangna eta jalma. Tapi nu jadi rada namahan aneh teh, nah eta jelema nu tadi teh geus teu katingali deui leumpangna. Padahal cikeneh inditna ti palebah kuring jeung si Surya. Sur, gancang-gancang teuing jelema teh leumpangna we. Geus lah. Keun bae atuh tong dipikiran. Bisi lain Bisi juri gitu maksud maneh teh. Hush, tong ka mana bae nyarita teh ah. Sok ka mana wae maneh mah. Kuring neruskeun lalampahan. Kira-kira geus aya sababaraha lengkah kuring duaan leumpang. Ti satu kangen kuring, ujuk-ujuk kadenge aya sorak awewe anu cacalukan ka kuring. Ngadenge eta sorak kuring teu samar, samalah apal pisan. Nu nyalukan ka kuring teh sorak kabogoh kuring pisan. Kuring duaan pating rarandeg, samalah terus pating rareret ka satu kangen. Ditu kangen katingali aya awewe anu nyamperkeun ka kuring duaan. Nyaan we geuning, eta awewe teh kabogoh kuring. Kuring rada heran kana eta kajadian. Nah habut aya kabogoh kuring anu nyusulan ka kuring sagala. Neng, sumuhun Aa, Neng teh keung sieun A. Nah naon gitu jeung habut aya di dieu Neng teh. Milarian Aa, hadean wae kapendak di dieu. Aa, abdi keung di bumi nyalira teu aya sasaha. Soalna mama jeung bapa nuju arangkat. Aduh, kumaha atuh nya? Karunya teuing
nya urang kali tuwe atulah maturan si Neng di imahna. Siaplah panuju pisan kuring mah. Nya panuju maneh mah kasempetannya. Hehe, lain kesempatan karunya ye. Caritana kuring duaan jeung si Surya oge si Neng arinit maksudna rek ngajugjug ka imana si Neng anu cek rarasaan mah teu jauh ti eta tempat. Jarak antara imahna ka bogoh si Surya jeung ka bogoh kuring teh tepati jauh ngan saukur beda RT. Sajeroning kuring lempang nganter balik ka imahna si Neng, rarasaan nah buat asa jauh-jauh teuing. Samalah asa geus lila kuring leumpang masih keneh can tepi wae. Kajadianana teu seperti biasa. Tapi sok sanajan kitu kuring oge teu loba tanya jeung teu loba komentar. Singkat carita, antuk nama kuring oge narepi ka imah si Neng. Nya kuring oge langsung arasup ka jero imah. Ngan aya rasa aneh keur kuring. Nah, imah si Neng anu didatangan teh bet asa beda jeung imahna si Neng anu pernah didatangan ku kuring saacana. Kuring ngerasa pangling kana eta kaayaan. Nah, dah asa lain ieu. Imana si Neng mah? Nyanggeus lah, tong loba komentar Sur. Ieu, saya oge masih kene apal. Jeung pan urang oge geus aya kana 3 kalina datang ka imah Neng teh. Oh, anyar direhab meureun, mata asa beda oge ieu mah. Waktu beki nyada ka tengah peuting. Sanggeus ngobrol sababaraha waktu. Si Neng pamit ka kuring. Ngomongna mah rek sare di kamarna. Kuring jeung si Surya dipernahkeun sare dina kursi di tengah imah. Kulantaran kuring bobogohan jeung si Neng teh kakarek 3 bulan. Can lila hubunganana yang geus pasti kuring teu wani campela ka si Neng. Sok sanajan kasebutna oge kabogoh. Kuring jeung si Surya tinggal loler dina kursi. Nu antuk nama langsung sarare di dinya. Sanggeus kuring sare
Nah kuring beut ngimpi. Dina eta impian kuring ngalaman impian anu aneh jeung maha tapi kasieun keur kuring. Dina impian eta si Neng keluar deui ti kamar. Bari jeung make baju bodas. Ngan anu matak aneh keur kuring. Nah si Neng kabogoh kuring teh cicikikikan wae. Si Neng ngadeukeutan ka kuring anu keur diuk dina kursi. Barang geus deukeut kacida kuring ruasna. Soalna nu katinggali ku kuring teh naha beungeutna si Neng berubah. Beungeutna jadi pikasieun. Anu tambah sieun keur kuring eta kabogoh kuring anu geus robah kaayana teh. Leungeunna ngaragamang rek nyake ka kuring. Kuring maksud rek ngejat tapi teu bisa ingkah. Dina ngimpi eta teh katingali si Surya ngagoler we teh hudang-hudang. Cek rasaan dina impian beheung kuring dicekek ku si Neng. Kuring oge ngan ukur bisa teterejel hayang bisa lesot tina panyekegna. Keur kuring diudag-udag ku rasa kasieun. Nya kuring oge akhirna lilir tina sarena. Kuring hudang sabab karasa aya nu ngaguyah-guyah ngahudangkeun kuring. Sing horeng nu ngaguyah-guyah teh si Surya anu geus hudang leuwih ti heula. Basa geus hudang kuring oge jadi ngerasa heran. Soalna gening kuring jeung si Surya teh lain sare di jero imah, tapi kuring duaan salare di tengah-tengah astana gede. Sur, teh salah ya teh. Nah, urang bet aya di dieu. Nah, kuring oge heran ieu teh. Apan jelas urang duaan teh sare di jero imah. Nah bet aya di tengah-tengah astana gede ieu teh Sur. Geus atuh lah. Hayu urang geuat balik. Ayo. Berarti anu tadi penting teh lain si Neng kabogoh maneh. Tapi juri. Ayo. Harita kaayaan teh geus isuk-isuk. Samalah panon poe oge geus bijil. Nya kuring gura-giru ninggalkeun astana gede langsung balik ka imah. Pikeun ngayakinkeun kejadian tadi penting. Nya kuring oge isukna nepungan si Neng.
Kuring menang keterangan ti si Neng. Yen beuting kamari manehna teh teu ka mamana. Nya si Neng teh aya di imah. Ka si Neng mah kuring teh nyaritakeun kajadian aneh nu kaalaman peuting kamari. Jadi nu apal kana kajadian eta teh ngan ukur kuring jeung si Surya. Sigana wae kajadian anu dialaman ku kuring teh balukar tina caritaan kuring anu sompral. Nyarita sok saomong-omongna. Kajadianana nepikeun ka kuring didoja sarupa kitu.